janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang di sareng Pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina sonton anu cerah ieu Pribados tos dugi di Kampung Gardu Desa Cipaingen Kecamatan Sodong Hilir Tasikmalaya. Kangge ninggal kaendahan alam nu aya di palihan ieu oge rumah anu mencil hayu urang tinggal sasarengan.
sadaya, alhamdulillah abdi tos dugi di bumi anu mung aya 2 di tengah sawah. Kumaha kaesterianana hayu urang tinggal sasarengan. Anu ukur pilih gantos aplusan kapanan maturan teh upatan gentos gitu. Gentos Mas sabaraha tahun Yuswa? Duka tuh da rai matos da raya ge 4 Mangka sabriji? Cikalna Sadayana sabriji mah? 10 sadayana teh ngan maot cikalna aya salapan deui di daria ente bumina di kaduk pesing bumi tebih caket opatan kaduk pesing ke bumi putra kami siang kami lagi mata kemana-mana cari di bumi sabi kur kajaman we kur netepan we kajaman we kur lancek menuju di Tajuk we ke Karayapan we tetiasaeun makan belum lebih sanes saur sepuh mas setruk pasti parias atos ke rumah sakit Cibalong engal kene ayam meureun ari atos 15 dinten ieu teh mah mung dua bumi muhun teu aya bumi nu di kulon mah ka Jawa anu palidinya mah teu aya teh jamnya teu aya janten anu aya mah ieu hungkul muhun ka Jawa carong maaf ya apun tengah waktu program masih sehatnya semoga masih sehat sadayana mangga mah lebih ke jalan aku repotin mau ini udah takdirnya udah di ya udah lah Bapak seberapa tahun Yuswa? Kita 80 madu ka dirangkungan. 80 juga lah gitu. Hanya teh lah kapunggur tadi sekolahna. Sekolah zaman kapunggur beuni. Hese. Tilap deui lagi kudu aya sepuh suaranom kieu biasa dicatet. Warga-warga sadaya di palihan di oge disayogikeun tajuk kangge ibadah. Sapertos tu kauninga kurang sadayana. Eta ni atas. Eta ini bukan mulai isi eta kan pisah dari korno begitu macam habis ini jadi mata tak ya. Kita bisa bilang Waalaikumsalam. Sadaya mung sakitu video kapi hatur di Lembur Gardu Desa Cipaingan Kecamatan Solong Hilir Tasikmalaya waktu pribados pamit mundur wilujeng kanton permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.